Bismillah abdi ngawitan kana ye hiji siiran ieu mah lain sindiran tapi hiji peringatan. Istri di zaman ayeuna anggean kabina-bina pamake teu jeung elmuna oratna ka mana-mana. Istri di zaman kiwari ahlakna teh rupi-rupi nurutan ahlak Yahudi anu aya dina TV. Omat istri sing areling ayeuna mah loba maling lain maling baju samping tapi maling pinting. Aduh, aduh loba maling, sana semaling samping baju, setengah pimping, sing adenya istri, alhamdulillah, sepada. Lanjut. Ka istri kedah waspada bisi katipu pemuda zaman ayeuna pinter pisan narayuna ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman ulah daek ngalayanan lalaki teu boga iman istri teh racun dunia tapi istri anu mana anu 10 nafsuna istri nu eueuh ka era para
istri sing narima kana iya papatahna mugi sing janten elmuna kangge awe sadayana sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita hampunten pisan salira anu kirang tata basa pura-pura. Tenun ka sadayana.